balikan dulu ya. Kang Epat. Saha? Andin. Andin? Andin. Andin yang mana? Andin Edan. Andin Edan. Potongan dewek itu. Anu sak di sinetron gini. Sinetron meureunnan. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Bisul di hulu ngajendol di Mataram. Dulu mah Saha itu itu? Waduh. Andin dan Epon. Andin? Ya. Halo sayang. Halo juga sayang. Kamu iraha paeh sayang. Jangan begitu sayang. Ikan hiu makan pati. Waduh. I love you Andin. Ya. Iya, Kang Epot janggot apa bulu kayu. Hei. Ieu teh jimat. Bulu eta teh jimat. Awewe ieu perbawana teh. Waduh, alah. Lamun aya awewe ngaliwat, ningali ieu janggot. Lain tadi Dol Kang harayangeun. hayang naon? Yang mana dong? Kang Epot. Dan Tadi Kang Epot ngomongkeun di surga, abdi mah teu ridho. Pokona mah Kang Epot aya di surga. nah ridho. Teu pantes pokoknya di surga aya model kitu. Banget borong juga bohong monyet. Di Astagfirullahaladzim. surga mah Allah. Bujur monyet mah atuh leuheung eta mah. Ieu mah liang. Palingan ada semua konengan Kang ini. Aduh, damang Sophia. Alhamdulillah Kang Epot akhir we adi mangadaharan pelor sepeda. Lumayan mata kuat aja batuangan. Ieu teh lain beuteung lain Kang Epot. Naon atuh? Tarang baga pindah ka luhur. Aduh. Nepi ka kitu. Lain Kang Epot tadi di surga aya nu dagang dasar gitu. Wah, bujeng. Di itu eueuh nu dagang. Kali nafrak mereka. Mereka daster gitu. Aya langsung. Eueuh nyata. Teu belanja beneran di surga. Dari itu mah butuh pakaian atuh. Pakaian teh iman jeung takwa teh. Oh. Jadi orang teh lamun balik teh berarti kudu mawa amal soleh. Iya atuh. Cek ieu mah ulah. Aha. Mawa amal sorangan we. Ayeuna balik ka ditu mawa amal soleh, si soleh balik mawa amal saha. Bingungeun. Tapi heuh ya euy. Bener. Ini kudu mawa amal RT di Bandung. Si soleh. Orang mah daerah Epotnya cek paribasana orang mah asal titana bakal balik Katanya ka imah Kang Epot. Pan hidup kene orang mah balik ka imah. Kang Epot rek balik ka taneuh. si horeng ari dunya mah eueuh tempat nu serius euy. Da abdi mah teu biasa heureuy serius wae. Nya muhun. Tara abdi mah Eta saurna kupluk teh kesan nawis Ditawis. 200 juta cenah. mohon ditawis jeung hulu-huluna. Atuh we kitu mah mun Atuh bingung ngiduh kira teh kumaha. Huluna dibeli ngiduh kumaha. tapi da mending eueuh huluan. Aduh, abdi mah tara heureuy Kang Epot. Syukuran teh ya. Tara abdi mah alhamdulillah cek paribasang abdi tiasa rupahan ka dieu tepang sareng akang. Masih kene akang sok malingan sendal di masjid. Astagfirullahaladzim. Kita masih di dia teh target selanjutnya ke arah wah. Akang masalah kamar teu keur pidato. Wah. Pidato saudara-saudara cenah urang lamun rek niat sedekah teu kudu-kuduit. Sok we sedekah mah seuri oge sedekah. Betul. Da eta mah jumahan dipraktekkeun kabeh datang kontak seuri. Tidak eta mah sama si nu mere sadeu dihungkul kontak teh kosong. Aduh, Gara-gara akang tah. Maksudnya kieu dewek mah rek menerkeun hungkul. Kayeuna mah ngan loba anu naon ngaran teh. Naon? Digoreng ngejel hiji.
Emang dalang beki kacepi ya? Ke rumah dalang teh singal kene. Aduh ya Allah, jangan. Ke rumah kasep. Oh, kira aku bogo kacepi anu jiga ieu mah. Naon? Jiga bujur kompor ya. Buset ya. Kayak pot, Ya. tadi Jupia datang kuat pada ngaramesan, ayo meni kuat asa pucat sabelah susu. Hah? Itu? Tuh di luar. Oh, itu? Oh, dek, ayo pot. Ih, dorang. Ieu mah meresikeun. Ih, ayo sabelah deui. Kok edan? Mending dia mah tibang ngaramesan susu, tibang nepi karek pucat kamari tadi bok lihat di darangdan. Oh, kumaha? Kulura. Kulura. Oh, betul kuat coplok hiji. Untung cadangan adina eta pependian leuwih gede nu handap alumur gede. Dia kamari teh aya tatangga. Wah. Cenah hayang gede tahun. Oh, Mangkat kama erot, meunang lain original pot. kumaha gitu? Malah mangkat kanu abal-abal. Jadi nu diurut teh lain batangna lain. Naon itu? Sikina we. Balik teh kuat gede-gede jeruk bali. Ayo, kebayang bilang ini. Kabayang lamun make celana serem gitu nya. Nya Dari heuh. sekolah dia gitu dah penol. Dia kekeran tentara gedean. Wah gede sisina. Eta nama teh diurut ayo sikina hantem di bunga kanyol karya segede jeruk bali dua anak. Saminggu teh keluar ka imah saminggu. Diurut kata mah di gegelan urangnya. Tetap dicolok. Ya, ada depan itu ke aprak-aprakan we, enak tengah pot. Kawari kopi kumaha? Dan dampak sami. Sami benang, kopi depan di Subang makomo buat beki ganas. Ya heuh, ganas. Sumedang beki tahu. Oh, Sumedang beki tahu. Oh, bener. Majalaya beki borono teh. Ya. Tampakku kamari teripu, haepot. Boga budak buang di jarualan we. Astagfirullah. Oh daripada teu barahakan ho. Aduh, ulah kitu atuh. Lebih ka salaki mah kuat rek bunuh diri. Bunuh diri nah. Ya bakat ku bingung neangan usaha eueuh teu bisa keluar teu bisa di halangan datang ka kiai minta doa bunuh diri supaya husnul khotimah. Di mana bunuh diri husnul khotimah haepot. Kemarin mah terdampak model kemari aya laguna euy. Lagu Kesurupan enggak? sok coba. Oh, yang diciptakeun lagu gitu. Mapayalan satapang maksud rek neangjang huap minyak beas saos kecap sabab beunjeun hayang barang Bener pisan. nunggu waktu nu rahayu neang mangsa nu sampurna rek dagang kalah teu payu rek mau inget dosana tapi potong bujang sabab imah oge hanteu pake baju oge lain wajib kahayang mah menikeukeun iraha atuh ieu datangna bantuan tinu wijaksana di kamari di mangkukna san aya di kieuna kaeta nepi ka Bisa aduh keprok epot. Bakat ku resep ini keprok itu bang mau ditarik teh tebarabona kuat raceng beak. Balik teh tinggal ubah-ubahan. siapa teh dimana gitu aja bakatku corona teh baheula boga TV 14 in oge di imah ditutup teh dijualan 2 in ya. tapi aku bisa gitu atuh mun kitu beas boga sabaru 2 liter heula eta kakara dan sarua we kita juga seniman wah loba nu beralih profesi jadi tukang jual beli iya ada tukang jual TV beli beas jual pemajikan jual kemarin pemajikan dijual buset tinggalan tak gitunya ku tega-tegana duh ampun ini mun pakai manusia kucing tapi wah alhamdulillah orang bersyukur weh nama
Pak Gusti Allah pokoknya nama orang bersyukur sadayana KPG ieu kamari mapan kerjaman kopi Kang Epon Ya. mun disalembur kabeh positif teu barokah duit Oh, da sarua eta mah sadunya teu baru